Ayeuna kan pelajaran Pak Iman. Pak Iman kan galak. Mun ka kami dicarikan. Bener oge. Orang kudu kumaha? Kakatin we lah yuk. Ayo. Ya. Nah, eta dua murid laki dan sakieu kakara datang, erek naon maranehna ke arah kantin. Halo, Assalamualaikum Bu. waalaikumsalam. Abdi ningali dua murid pameget dongkap telat. Ayeuna kaduana aya di kantin. Iya, hatur nuhun laporanna ibu bade ka kantin ayeuna. Iya Bu, sami-sami. Hei, kunaon aya di dieu? Santai Bu. Nah, aya di dieu, kan ayeuna waktuna diajar. Punten Bu, di kelas pelajaran Pak Iman. Siem dicarikan, Pak Iman galak. Iya Bu, abdi oge ngomongkeun maaf. Daya alasan ayeuna maraneh lari di lapangan jeung berjemur di hadapan bandera. Lah Bu, seur pisan hukumana. Daya alasan ieu hukuman maraneh. Iya Ya, Bu. Bu.